Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Alam Siluman. Silalatu Gunung Salak dibaca sageblengna dina roman fiksi sajarah menggambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran Burak. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda Pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru-hara Alam Siluman. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Anggota kumpen yang nuci keneh diserek teh di kalangan pribumi. Basa kusanaya ditalek nenaan di mana Kimas Tanu diberok maneh nama agak euge tepugu. Kebat sia terangkeun. Di mana Kimas Tanu tadi berokna. Ceuk sanaya bari ngambang-ngambang pereup sigarek nonjok. Kumpen muringi sieun malah mah panonna ti papareket dipereumkeun. Tapi sababaraha kali ditalek ku sanaya manehna angger teu daekeun ngajawab. Jadi sia memilih kojornya, sanaya pura-pura dek nonjok. Aduh. Si kumpeni teh miheulaan ngajarewet. Sabot kitu kasugri pamiarsa ari hujan mah kalah kabeuki gede. Malah gelap tingguri lapnya angan lemah atuh dibeh ditu kabireungeus sabuhan anu keur begalan pati. Ukur sakolepat dari gelap geus eueuh mah kaayaan teh meredong poek sabab lampu gantung anu dipasang di saban juru teh geus pareum ku cai hujan. Sia macan acan digebuk geus adaw-adawan. Ceuk sanaya bari peletok nekes sirah eta kumpeni. Da kabeh mah teh nyaho soal Kimas Tanu. Tembal kumpeni teh basa dihantam di seselak. Basa hantam diselak sak maksud teh. Pirahaku kapan sia teh kumpeni? Cek sanaya nyentak keheul. Ari kieu teh mah. Tapi Kimas Tanu teh tawanan berat euy. Teh suga wayah jalma anu ngajogan oge. Utamana bangsa pribumi mah henteu dipercaya sabab rea kumpeni ti bangsa pribumi cenah anu rencepan pilu ka Kimas Tanu. Tembal eta kumpeni akhirna. Ieu caritaan teh rada narik perhatian sanaya nu matak si kumpeni teh digusur dibawa ka nu suni. Cik, terangkeun deui. Kumaha tadi teh? Ceuk sanaya tapi bari angger nyodorkeun pereup kana hareupeun irung eta jalma. Nya Kimas Tanu teh cenah tetela kaboker geus sia anu kumpeni. Manehna teh kalawan rencepan geus mantuan pasukan Kanjeng Haji Prawatasari anu baruntak ngalawan Mumeni teh. Malah mireung loba anggota kumpeni ti urang pribumi nu ngabalali Kimas Tanu teh. Kami mah ngajudi yen Kimas Tanu teh geus ti bareto jadi balad Kanjeng Haji Prawatasari. Bagus ti bareto Kimas Tanu teh disulundupkeun ku Kanjeng Haji teh. Bagus ti bareto manehna teh kudu pura-pura ngabalari ku kumpeni teh. Meureun kitu ge, meureun teh kitu ge. Ceuk eta kumpeni nembongkeun pamanggihna. Ngadeng eta dongeng sanaya mangahuleng. Heuh. Ari ayeuna diberok di mana Kimas Tanu teh? Teu nyaho. Tadi oge geus disebutkeun kami mah teu nyaho. Coba tanyakeun ka urang Belandana sorangan. Lamun teu daek bebeja bae. Sia ku aing bakal dipaehan. Ceuk sanaya geus ngancam deui bae. Dipaehannya dipaehan. Aing mah geus teu daya teu upaya. Dari teu nyaho mah nya teu nyaho we. Tembal eta kumpeni meuni siga anu sadra. Atuh ku kituna sanaya oge ngarasayeun nyerek ieu jalma teh teu mangpaat. Sanaya nuntrungkeun eta kumpeni teh semu keheul. Jika tuh mata usia
Cenah bari ngajeleng rek neangan kumpeni sejena. Kabeneran aya kumpeni bangsa Walanda saurang anu keur lumpat rek mantuan ngalawan baladna Ki Manggala. Suku eta kumpeni teh kusanaya direngkas. Ahu cenah. Meureun angeunna teh seueulun sabab kabeneran labuh ninggang kana batu anu nonjol. Samemeh eta kumpeni cengkat sukuna didurudud digusur kanu suni. Si kumpeni teh mesat gobang sabab bedilna tadi lesot. Tapi samemeh kumpeni bisa nyekelan gagang gobang kusanaya dipiheulaan dikebruk cekok. Si kumpeni teh ngajahjar ngajeng jehe dina dahan kai tapi kusanaya mah kusanaya teu meunang kapiuhan. Nu mantak basarek ngagelehe teh pipina dikeplek-keplek siga nu eling deui. Montong au sia. Ayo sia kudu bebeja. Tangtu sia menyaho da urang Walanda. Ceuk sanaya bari nongtak baju kumpeni palebah hariguna. Tapi sakitu sanaya hohoak jeung sesentak teh hari nu ditalek mah batan ngajawab ngadon agak eugeul. Ningali pola kumpeni hate sanaya ngadon beuki keheul atuh peletak deui. Neke sirah kumpeni mani ngabeletrak. Sia mah bong bule. Diajak carita teh ngadon puluhak polohok teu pugu. Ceuk sanaya keheul. Ngan sanggeus diinget-inget heueuh rek kumaha bisa ngajawab patalekan da ngarti kana basa Sunda oge henteu ieu bule teh. Ari geus inget kadinya mah sanaya teh ngajukeun panalekan ku basa Walanda ladang tatalepek diajar zaman keur gabung jeung Ki Mas Tanu. Wardaat Tanu Jiwa hen. Omong sanaya tumanya anu maksudna mah kamana ari Tanu Jiwa. Nyawe agar ditanya ku basa manehna masih kumpeni teh. Si kumpeni bule teh daek ngajawab pokna oge. God is nar Batavia cenah. Maksudna mah Ki Mas Tanu teh geus diboyong ka Batavia. Ngadenge eta beja sanaya kacida ambekna, ambek keheul jeung handeueul sabab kaya kieu mah nulungan Ki Mas Tanu teh bakal leuwih bangga deui. Sanggeus ngajongklokeun si kumpeni nepikeun ka ngajurah roh kana kolomberan sanaya geuwat ingkah tidinya. Nyamperkeun Ki Manggala anu keur teh hot-hat narajang balad kumpeni sanaya nyorowo. Hei Ki Manggala, eureun heula. Cenah bari gugupay. Ningali sanaya gugupay atuh Ki Manggala teh eureun heula. Ngan basa aya salah saurang kumpeni nu narajang bari ngaheumbatkeun gobangna. Ku gerakan sakilat leungeun Ki Manggala teh miheulaan nonjok gadosing kumpeni. Hang. Jurah roh awak kumpeni teh ngajurah roh bari teu menyat deui. Ari geus nyalehkeun kumpeni ngajurah roh bari teu menyat deui mah. Ngan gajeleng bae Ki Manggala teh nyampeurkeun sanaya. Ari sia jangjang, ka mana bae euy? Ceuk Ki Manggala ngagerem jeung gegelendeng ambek. Minggu tukang, batur-batur pahibut ngalawan kumpeni sia mah ngilas teh pugu. Ayeuna sia teh di Arab-Arab muncul. Omong Ki Manggala deui. Manggeus mentong loba omong. Nu penting mah ayeuna geus eureunnan muak ngawik di dieu mah teu guna. Omong sanaya. Nah make jeung teu meunang ngancurkeun ieu lembur. Ki Manggala kerung. Ki Mas Tanu geus diboyong ka Batavia. Mending oge nyusul manehna lah. Sugan tacan nepi ka ditu. Ki Mas Tanu urang tulungan cenah. Demi ngadenge sanaya nyarita kitu Ki Manggala ngagidir ambek. Rek naon si Tanu Jiwa mah kudu ditulungan sagala rupa. Malah syukur mun nyarek eta mangkelu tarek digantung ku kumpeni mah. Bener aing teh moal olok tanaga. Da mun teu kitu oge, ku aing tangtu eta bangsa teh di podaranana. Ki Manggala nyaritana teh sasentak jeung ejeg geler. Nah Ki Manggala teh nyaho yen Ki Mas Tanu dicangkalak teh dumeh mantuan perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari. Omongna bari neuteup seukeut di barung ku dordar gelap jeung hujan gede. Nyaho aing mah eta oge. Ceuk Ki Manggala ngagorowok tarik. Sabab sorana hayang elehkeun sora hujan. Tah, eta ukur boga harti yen Ki Mas Tanu teh kawas urang ayeuna ngalawan musuh. Ceuk sanaya nyarita tandes. Si Tanu Jiwa ngalawan kumpeni tapi henteu ngagugu kana parentah kumpeni. Anu nibankeun tugas yen Rejen satata piangan kudu ngalaporkeun atawa nyangkala Kanjeng Haji Prawatasari. Ngan sakumaha Rejen eueuh nuludeungeun sabab Kanjeng Haji teh salian ti leueur ibarat belut oge pangabisana luhur pisan teh. Jadi saupama si Tanu Jiwa ayeuna kudu dicangkalak teh
kualatan geus teu bisa nadunan ka hayang company Batavia. Manggeus bari oge. Sia ulah melaan jalma salah sia. Si tanu jiwa mah harkatna oge geus aya dina sahandapeun sato anu panghandap-handapna. Tukang hianat jeung tukang yang sarakeun rakyat meujeuna we dihukum gantung oge. Tam yang melit kabitis teh. Ki Manggala maneh hohoak nyaritana. Ngadenge caritaan Ki Manggala sakitu seukeutna jeung sakitu garihalna sanaya ngaharuk bingung. Eces. Kayak kieu mah Ki Manggala teh moal bisa diajak badami. Omongna dina jero hatena. Ari geus boga kapastian kitu mah sanaya teh ngabalieur terus leumpang ninggalkeun Ki Manggala. Ningali sanaya sigarek indit gewat gerowan ku Ki Manggala. Jang edan, eureun heula sia. Eureun heula. Ceuk Ki Manggala ngagorobok tari. Sanaya ngalieu heula sakedeung. Aya naon Ki Manggala? Pokna neuteuk lungsai ka Ki Manggala. Ari sia rek ka mana? Ki Manggala nyurang Batavia. Rek naon sia? Nulungan Ki Mas Tanu. Teu meunang. Ki Manggala nyegag, naha? Mun sia keukeuh rek nulungan eta bangsat, sia oge bakal disamarutkeun jeung jalma hianat heula. Malah mun kami henteu bisa nulungan Ki Mas Tanu, bisa jadi kami teh hianat ka bangsa. Tembal sanaya tatag. Nyaho sanaya anu kumeukeun bae Ki Manggala beuki ngagugudag amarahna. Sia mah hari ngacepek teh sok dibulak-balik. Pugu anu geus mantuan jalma jahat anu hianat mah. Manggeus. Sia kudu cicing di dieu bantuan aing ngancurkeun markas company. Omong Ki Manggala popolotot jeung nulak cangkeng ka Sugri. Moal kami mah geus panca gerek nulungan Ki Mas Tanu. Sanaya keukeuh. Itu keukeuh pamustungan mah kebret bae Ki Manggala teh narajang ngagelutan sanaya atuh duanana teu ngadon jogol di tempat anu becek ku Cileuncang. Boh sanaya boh Ki Manggala pada embung eleh. Silih sebret silih kepuk jeung pagede-gede ngaluarkeun tanaga. Heuya, bruk. Pangkieung awak sanaya ngapangkieung sabab awak Ki Manggala anu jangkung gede teh nubruk awak manehna. Kejebur anu ditubruk teh labuh nyangkere dina taneuh anu pinuh ku Cileuncang. Ningali sanaya ngajengjehe Ki Manggala luncat, geus kitu sapasang sukuna rek dipake nincak harigu sanaya. Sanaya teh eleh geleng nempo suku Ki Manggala rek ngajajak dadana teh manehna geuat ngagurinjal ka sisi. Kituna teh bari muter-muter suku katuhuna kawas kolecer. Keduk. Betis Ki Manggala kabeunangan ku indung suku sanaya anu ditotolkeun satakerna kana 3 tempat anu uratna tinggareleng. Ki Manggala ngajerit semu melengking sabab urat bitisna karasa linu. Ki Manggala ingked-ingkedan teh bisa lempang kituna teh bari sungutna mah ngacampah beak karep. Kurang ajar sia, dasar budak bangkawara, budak atawara sia, budak teu boga katedok sia, modar sia ieu. Ceuk Ki Manggala bari maledokeun bandring ditujukeun kana beungeut sanaya. Ari bandring teh pakarang zaman baheula ka Sugri, batu sagede peureub ditalian ku tambang, lamun batuna dibaledokeun, si batu teh bisa balik deui ka nu bogana sabab ditalian teh. Basa eta batu dibaledokeun oge ngan sakilat geus balik deui kana dampaleungeun Ki Manggala siga-siga tali teh dijieunna tina karet. Hiat, cedar. Awak sanaya gegerentelan ka ditu ka dieu kawas pusing sabab batu bandring teh ngascer nujul kana awakna. Saban dibaledogeun saban dicincetkeun, si batu teh teu keuna kanaon bae balukarna saban aya barang anu kabandring saban kadang ngabeledug bari ngaluarkeun si lalatu ting buricak. Kitu jeung kitu wae ngan untungna serangan bandring teh hiji oge eueuh nu keuna nepikeun ka pamustungan mah Ki Manggala teh boseneun sorangan. Ki Manggala kutuk kendangnya campah sanaya. Dasar jelema geblek. Aing mah beak tanaga kieu ye. Omongna bari ngagolongan tali bandringna. Nyingka sia sing jauh. Tapi awas, mun aing geus bisa ngungkulan sia ulah sambatkan nyanya. Anu polahna ngaharib-harib kana hianat mah ku aing moal disesakeun deuleu. Ki Manggala geus nya campah deui bae. Ari geus kitu mah giliran Ki Manggala anu ngajengkat indit ninggalkeun teh manehna gabung jeung balad-baladna nu masih keneh pakepuk ngalawan balad company.
Sabalikna pisan jeung sanaya manehna mah ngan leos bae indit ninggalkeun eta tempat henteu mirosea anu keur galungan begalan pati. Bari dibarung ku hujan gede jeung dordar gelap sora anu tarung dipusir lembur parung angsana teh beuki kadenge hawar-hawar. Terang-terangna gobang awor jeung jeledorna sora bedil nu dibekaskeun tur paselang jeung ting jararit jeung ting araduh. Beuki dijauhan ku sanaya, beuki kadenge ukur hawar-hawar tur pamustungan nama ukur sora gebretna hujan anu kadenge teh. Sanaya mangpret lumpat dina gebretna hujan beuki jauh muru tebeh kulon. Hujan teh lain beuki ngeletikan tapi ngadon beuki ngagedean bae. Ting buranya gelap sakapeung mah nyaangan jajalaneun anu dipilampah ku sanaya. Ti parung angsana teh ngabulungbung jalan padati mapai-mapai sisi walungan Cisadane ka Sugri. Bari hujanan sanaya nutur-nutur jalan padati anu ledok jeung kandel ku leutak taneuh beureum. Kusabab jalan anu ledok teh atuh lempang teh babalasekan dinu leutak. Capek matak meyakeun tanaga. Pamustunganana alatan capek lapar jeung tunduh sanaya teh leok mengkol ngiuhan dina handapeun tangkal kiara anu nyabadag ngajangkung. Ku kabeneran pisan tangkal kiara teh aya anu nyangkedong legok ka jero. Atuh sanaya teh tumaninah pisan nyelegon di dinya awakna salamet henteu dikaguyur hujan teuing. Nepi ka subuh ngiuhan di dinya ka Sugri. Ka Sugri pamiarsa mitra kaum Dangu mulia sanggeus beak ka subuh hujan teh kakararaat. Kitu oge lain raat pisan da masih keneh ngaririncik nepikeun ka carang cang tihang mah. Basa kaayaan geus caang pisan kakara hujan teh raat tapi ari sesa-sesana mah masih keneh nyampak. Jalan padati anu muru sisi walungan Cisadane teh katembong belok pinuh ku leutak taneuh beureum. Sanaya ngulusik hudang semu teunangan tapi ari geus inget kana nasib Ki Mas Tanu mangan gebeg bae manehna teh ngagebeg. Awakna oge kulo ngorejat. Nah nya Ki Mas Tanu teh diboyong ka Batavia. Omongna dina jero hatena. Lamunnya diboyong ka Batavia, tang tutumpak padati. Tapi apake tiping padati teh teu kapanggih. Da mereun hujan sapepeting teh geus nutupan deui. Tapak kiping padati, omongna deui. Aing tetap kudu bisa ngajait Ki Mas Tanu. Sabab aing yakin yen Ki Mas Tanu teh lain jalma jahat. Ceuk hate sanaya deui. Dumatak manehna ngarasa yakin kitu teh kusabab ayeuna mah katitenan. Ki Mas Tanu teh buktina mah geus dikakalakeun hukum peni kalawan dituding saengko jeung Kanjeng Haji Prawatasari. Lamun Ki Mas Tanu jalma hianat ka bangsa, keur naon make bilukana perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari? Omong sanaya dina jero hatena keneh. Lamun tujuan Ki Mas Tanu teh kumawula ka kumpeni ngan saukur keur kapentingan pribadi, hayang jadi pangkat atau hayang neangan kamuliaan, keur naon make kudu biluk mantuan perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari sagala rupa. Antuan perjuangan teh balu karena berat pisan. Bakal nada resiko anu kawilang pohara. Alhasil, lamun Ki Mas Tanu ludeng nadah eta resiko geus moal salah deui. Yen Ki Mas Tanu teh hate-hatena mah tetep hayang bumela ka bangsa sorangan. Ceuk hate sanaya deui. Sanggeus mikir salila-lila rasana ya inget deui kana omongan-omongan Ki Mas Tanu mangsa manehna keur kumawula keneh. Loba naon-naon anu katenjot lain eta sebenarnya mah anu natrat mah. Lamun urang nenjo pulas beureum tacan tangtu urang teh nenjo pulas beureum. Bodas tangtu bodas. Sabalikna hideung oge acan tangtu hideung. Angot dina urusan politik mah. Bener jeung salah teh eueuh wates wangeuna pisan. Ukur anu surti kana naon-naon anu nyamuni aya dina jero hate. Nah, anu bisa niteunan jero-jerona kahirupan mah. Omong Ki Mas Tanu harita. Bareto basa ngabandungan caritaan Ki Mas Tanu sanaya mah saeutik oge henteu
kungsi bisa ngaguar atawa mesek naon siloka anu didadarkeun harita. Tapi ayeuna sanggeus lumangsung saeutik-saeutik. Nya ayeuna sanggeus lumangsung saeutik-saeutik aing mah geus bisa muka silib anu bieu. Omong sanaya di jero hatena. Manehna mah tetep boga sangkaan yen Ki Mas Tanu teh lain jalma hianat. Sabab baheula aing mah geus mireuneuh. Loba pola-pola Ki Mas Tanu anu sabenerna mah ditujulkeun pikeun kepentingan rakyat leutik. Sanajan cek para pajuang rakyat muka leuweung keur kebon teh sagalana pikeun kepentingan kumpeni keur ancoan rakyat leutik supaya baroga pangupa jiwa. Nya ada tujuan Ki Mas Tanu mah eta teh keur ancoan rakyat leutik keur tujuan baroga pangupa jiwa. Pal basahan butuhna eta mah urusan sejen. Da cek Ki Mas Tanu mah anu penting rakyat teh boga pangupa jiwa. Cek hate sanaya deui. Manehna ras inget deui kana kaceuceup urang Banten anu teu panuju kana usaha-usaha Ki Mas Tanu bilu ka kumpeni anu harita keur nalungtik leuweung Pajajaran. Cek urang Banten harita kumpeni nalungtik leuweung Pajajaran teh sabenerna mah lain keur kapentingan urang Sunda malar nyaho kana riwayat karuhun, tapi keur kapentingan politik supaya antara urang Priangan jeung urang Banten patelak deui. Aya kepercayaan karaton Pakuan Pajajaran teh diurung ku balad Banten nepi ka Burak. Ari urang Banten kapan ayeuna teh keur sakitu gedar paterna dina ngayunan kumpeni. Urang Priangan oge sarua keur ngagempur kumpeni. Tah saumpama perkara Burakna Pajajaran dibuka deui, hartina bakal ngabengkahan persatuan antara Banten jeung Priangan. Atuh mun geus kitu mah anu untung mah nya kumpeni. Ki Mas Tanu oge nyaho yen aya sawatara orang Sunda anu boga pamanggih kitu, tapi sanaya inget Ki Mas Tanu oge boga pamanggih. Ceuk Ki Mas Tanu harita, Pajajaran mah urusan baheula. Ayeuna jeung baheula ulah disaruakeun da geus beda tujuan hirup. Ngan kilang kitu ari sajarah mah teu bisa dileungitkeun. Malah kudu diguar. Lain rek diguar kagorenganana tapi nya mangpaatna. Gorengna atau alusna karuhun orang teh kudu kanyawan ku urang supaya bisa dipake palanggeran hirup keur manusia anu ayeuna keur ngajamanan. Kitu cenah ceuk Ki Mas Tanu harita ka Sugri. Bareto aing ge panuju pisan kana pamanggih Ki Mas Tanu teh. Matak aing mati harita oge bilu ka manehna. Ceuk hate sanaya bari sanggeusna mikir kitu mah hatena teh jadi ngaharu sabab kanyahoan mun Ki Mas Tanu di Pajajaran teh boa boga kokocoran anu hade. Ari sanaya mah anu jadi buyutna nya ge abdi karaton tapi kalah kahianat ka negara. Sanggeus rada beurang ka Sugri panon poe teh kakara bijil. Ari geus kitu mah sanaya oge cengkat geus kitu mimiti lempang babala kesekan dina letak taneuh beureum anu nya cepel nya leueur. Aing teh acan nyaho ka palebah mana ari jalan ka Batavia. Da cacakan teh hujan mah marenta pake kiping roda padati teh bisa kabireungeuh. Ceuk hate sanaya bari lempang babalesekan. Basa anjog ka sisi walungan Cisadane manehna ningali jalma sigana mah tukang rakit. Kisilah ningali aya rombongan padati ka dieu teu. Basa ditanya kitu ka Sugri, tukang rakit teh ngahulang siga anu keur nginget-nginget. Nya kamari teh kami nenjo rombongan kumpeni mentasan walungan Cisadane. Tuh, mudu ka tebeh kulon. Bisa jadi rek bangblas ka Jatinagara. Tembal tukang rakit nuduhkeun ka pentas walungan. Ari kisilah nenjo tawanan teu. Sanaya tumanya deui. Tawanan? Nah karaman atawa jalma jahat anu ditawan teh kitu. Tukang rakit madon Malik nanya. Atuh supaya babari ngajawabna ku sanaya teh diterangkeun we yen pasukan kumpeni teh ngaboyong tawanan nu katalahna Ki Mas Tanu jiwa atawa Ki Tanu jiwa. Tah eta sugan we ge silah apal ka Ki Mas Tanu. Ceuk sanaya merelekeun eta beja. Puguh we ari apal ka eta mangkeluk mah. Anya kitu dicangkal aku kumpeni. Puas ya.
Puas pisan. Tuh, da jalma jahat mah dicangkalakna oge kudu ku pelas sorangan. Ibarat anu nyeun lombang sorangan anu digebrusna oge nya manehna keneh. Tah si tanu jiwa oge kitu. Ulah ilu ka kumpani disangkana bisa nguntungkeun merenya. Pasipatan kumpani mah kitu deuleu. Dikukut sote ari nguntungkeun. Dari geus eueuh araheuna mah dipapahek keun antep. Sina ngasaan tak kumaha paitna dipapahek ku bangsa deungeun teh. Ceuk tukang rakit teh hantam puas jeung bangun ijidna campah Ki Mas Tanu. Sanaya ngabetem peuting tadi manehna teh tas nampiling tahanan di markas kumpeni dabongan makenya campah Ki Mas Tanu. Tapi piraku deui ayeuna kudu geus nampiling deui mah. Kusabab sieun kalepasan nganiaya jalma atuh pamustronganna mah sanaya teh luncat bae kana rakit. Ari nu boga rakit mireungeus sanaya ngajleng kana rakit teh geuwat ngorowak. Hei. Rek ka mana mau rakit aing? Hei. Rek dibawa ka mana? Cenah gugupae sabab kusanaya rakit teh diwelah dibawa ka peuntas. Nu boga mah ditinggalkeun di peuntas ditu. Sanggeus hanjat tina rakit, baretak sanaya teh lumpat muruh ka tebeh kulon. Manehna oge sapamadegan jeung nu boga rakit. Tangtu pasukan kumpeni teh mawa Ki Mas Tanu ka Jatinagara heula. Ngan anu aneh teh kunaon kumpeni henteu mawa padati. Moal mah Ki Mas Tanu teh dibawa leumpang kitu bae. Kacipta kasiksana Ki Mas Tanu. Meureun bari awakna dibakutet ku tambang wadal teh. Bari dicemeti jeung digusur. Ceuk pikir sanaya nyipta-nyipta siksaan kumpeni ka Ki Mas Tanu. Inget kapal lebah dinya sanaya beuki kayang hayang ngajait nasib Ki Mas Tanu. Atuh kusabab kitu lumpatna teh beuki digancangkeun. Geus henteu inget kana awakna anu geus leuleus, beuteung anu geus lapar atawa sungutna anu garing balas ku halabhab. Anu penting mah aing teh kudu bisa nulungan Ki Mas Tanu. Ceuk sanaya dina jero hatena. Manehna keukeuh hayang nulungan Ki Mas Tanu sabab hayang ngabuktikeun yen pamanggih dengan majar Ki Mas Tanu geus hianat teh ceuk manehna masalah. Lian teh eta sanaya geus ngarasa perlu nulungan Ki Mas Tanu teh dumeh sanggeus loba tepung jeung jalma nu tabiatna rupa-rupa. Tetela ukur Ki Mas Tanu anu jalan pikiranana bisa katuturkeun mah. Ki Mas Tanu teh mika cinta ka karuhun. Ki Mas Tanu oge mitenan kana kepentingan hirup rahayat leutik. Soal manehna make bilu ka kumpeni nya ieu pisan anu kudu ditembrakeun ka balaria teh. Aing mah ngajudi Ki Mas Tanu teh boga maksud-maksud anu tangtu anu henteu kapikir ku batur. Naon pangna manehna bilu ka kumpeni? Ceuk hate sanaya bari anggar lumpat tarik ngagunakeun elmu kijang mesat. Di tengah jalan sabot manehna jongjon lumpat di hareupeun aya jalma nu keur ngajegan nangtung siga anu ngahajang ngahalang-halang manehna. Sanaya mah geus langsung ngajudi ieu jalma teh tangtu kaki tangan kumpeni, maksudna teh rek megat-megat manehna supaya ulah nulungan Ki Mas Tanu. Atuh basa geus adu hareupan teh ti tata pasiningan. Keprak bae sanaya teh nonjok ka eta jalma. Ceuk pamikir sanaya ku sajurus oge eta jalma anu awakna regeng teh ngaceleng kana rungkun. Hiat, keprak. Sanaya kagetin pisan sabab anu bieu ditonjok teh salian ti teu regrog-regrog oge teh lama ke bisa malik narajang ku tenggelan leungeun anu meber ka hareup. Hiat, hut, heya, puk. Baruk sia teh jago euy. Kakara aing manengenan kaki tangan kumpeni sakieu hebatna. Ceuk sanaya nulak cangkeng padahal ari musuhna mah kabireungeuh geus pasang kuda-kuda deui basa cik keneh nyodorkeun tenggelan dampal meber teh. Ditempas ku lalaki diiket hideung jeung baju rompi hideung teh. Ulah ngacapluk teu pugos ya. Make nuding aing kaki tangan kumpeni sagala. Malah sia beureun anu kitu mah. Nu matak ayeuna ku aing sia bakal dipodaran. Ceuk si iket hideung anu awakna langkoyang teh. Ari dicumretak kitu mah ngan gapruk bae eta lalaki teh narajang ka sanaya bari hut haet nyeun jurus. Mangge heula ngacedog sia. Ceuk sanaya bari kacungkeun leungeun nitah musuh eureun heula. Nah sia make rek ngatur aing sagala rupa.
Sieun nya neng jojorus aing. Siket hideung teh ka tembong nulak cangkeng. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula edaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.